Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha darama? Mugia hidup sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna hidup baris diajar ngeunaan wangun karya sastra Sunda. Wangenan karya sastra atau pengertian karya sastra. Karya sastra nyaeta karya seni anu digelarkeun ngagunakeun basa, boh lisan atawa tulisan. Lolobana mangrupa wangun tulisan. Aya oge nu nepikeun yen nu dimaksud karya sastra nyaeta tulisan nu endah. Maksudna tulisan nu dipake pikeun ngahontal ajen-ajen estetis atawa kaendahan seni. Jadi yang dimaksud karya sastra yaitu karya seni yang disampaikan menggunakan bahasa baik secara lisan atau tulisan. Kebanyakan menggunakan bentuk tulisan. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud karya sastra yaitu tulisan yang indah. Maksudnya tulisan yang dipakai untuk mencapai nilai-nilai estetis atau keindahan seni. Dumasar wanguna karya sastra dibagi tilu. Berdasarkan bentuknya karya sastra dibagi tiga. Anu kahiji nyaeta puisi. Anu kadua nyaeta prosa. Anu katilu nyaeta drama. Anu kahiji puisi. Puisi nyaeta karya sastra wangun ugeran atau terikat. Disebut wangun ugeran lantaran kauger ku wanguna jeung diksina. Puisi yaitu karya sastra bentuk terikat. Disebut bentuk terikat karena terikat oleh bentuk dan diksinya. Seperti anu kahiji pilihan kecap atawa diksi. Anu kadua, ungkara kalimah atau susunan kalimat. Anu katilu, wirahma, tarik alon, panjang pondok, jeung randegan sora. Contoh tina puisi nyaeta sajak, sisindiran, kakawihan, pupujian, pupuh, jeung sajabana. Puisi dina basa Sunda. Kumaha ari puisi dina basa Sunda? Dumasar waktu gelarna puisi dibagi dua. Berdasarkan waktu diciptakannya puisi dibagi dua. Anu kahiji aya puisi buhun. Di antarana pupuh, sisindiran, kakawihan, pupujian, mantra, jeung sajabana. Nu kadua puisi modern. Contona sajak. Nu kadua aya prosa. Prosa disebut oge karya sastra wangun lancaran. Disebut wangun lancaran kusabab henteu kaugar ku guru lagu jeung guru wilangan. Prosa disebut juga karya sastra wangun bebas. Disebut wangun bebas sebab tidak terikat oleh guru lagu dan guru wilangan.
Prosa dina basa Sunda dumasar waktu gelarna aya 2 nyaeta nu kahiji prosa buhun. Contona dongeng, carita wayang, jeung sajabana. Nu kadua aya prosa modern. Contona carita pondok jeung novel. Nu katilu aya drama. Drama nyaeta karya sastra dina wangun paguneman atawa dialog. Drama yaitu karya sastra dalam bentuk dialog. Drama dina bahasa Sunda dumasar waktu gelarna dibagi 2 nyaeta drama dina bahasa Sunda berdasarkan waktu diciptakannya dibagi menjadi 2 yaitu anu kahiji aya drama buhun. Contona nyaeta Sandewara jeung Gending Karesmen. Nu kadua aya drama modern. Contona nyaeta teater, opera, kabaret, film, jeung sajabana. Teu karaos pangajaran bahasa Sunda tos dina akhir pangajaran. Mugia elmu nu didugikeun sing tiasa aya mangfaatna sareng sing tiasa diamalkeun dina kahirupan sapopoe. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tepang deui minggon payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.